Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka atuh Andi ngan ukur tetep we ngajanteng bari nyusutan getihna nu ngalembereh tina liang irungna panonna teu leupas ngawaskeun jangdana anu keur ngagedi we bari ngagustur nyeuis anu meus-meus ngaliekan ka tukang bari cari nakdak pinuh ku cimata. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dang sugan teh geus we perkara eta teh moal aya buntutna. Tapi teu kitu. Lantaran sadatangna ka imahna teh Jang Husein terus we ngawadul ka badega bapana anu ngaranna Ki Jalal. Akon-akonna mah manehna teh disiksa ku Andi. Pedah ngaliwat ka hareupeunana teu pupuntenan. Nepi ka manehna dialungkeunana ka balong. Sarta manehna ngurihit ka Ki Jalal supaya dipamaleskeun. Sarta lamun hasil bisa males ka nyerina, tangtu Ki Jalal teh bakal diburuhan. Tapi cenah ulah geruh ka inung bapana. Kukitu teh mah sieun ka emper-emper marga lantaranana da piraku ku Pak Haji Qodir teh teu diuruskeun ka Pak Haji Sobana. Ari Ki Jalal barang dikumahaan ku Jang Husein teh jojo haripeut we. Lain teu ngadenge yen Andi teh nu geus kakocap jajatena lain bantrak-bantrakeun. Nu geus hasil bisa ngaburak-barik begal-begal anu kaitung jararadug. Nya eta Ki Jalal teh bawaning kabita ku pupulurna. Jabat ti duit jeung pare teh oge rek dibere pakean sabaraha ngadeg. Lantukna manehna jadi nekad. Eleh meunang ku mangke we. Teu wani ti hareup pasti bakal dibongohan ti tukangeun. Asal bisa nyilakakeun we. Pikeun nedunan pamentana Jang Husein. Isukna gidi gue Ki Jalal teh ka Cipancar. Bedog-pondokna geus nyolegreng. Saliwatan mah teu tembong lantaran kahalangan ku sarungna nu dibebeurkeun. Gampang mun aya nu nanyakeun mah api-api rek neangan Jang Husein. Atuh mun kabeneran bisa papangih jeung Andi dinu simpe. Malah saasa rek jekuk we dikadek dibongohan. Kawasna bae kabiruyungan ku milikna Ki Jalal. Da eta we barang manehna keur ngagerding palebah kebon awi anu anggang ti lembur. Ari rong heap teh di hareupeunana Andi ngalenghoy. Kabeneran papapagna teh dinu simpenaker. Bogoh we. Can naon-naon ge Ki Jalal teh geus ratug. Gancang manehna ngaragap perah bedogna bari panonna mureleng ka Andi.
Ari lar papaliwat teu antaparah deui. Sarepet we manehna mesat bedogna. Sarta teu panjang omong deui, hiu. Bedogna dihembatkeun. Sasangkang naker, nurek dihanca teh sirahna pisan supaya teu loba pamolah meureun. Sakali jekek oge Andi teh moal bisa menyat deui. Nah atuh. Ana hiuk rose bedog teh ngahanca angin. Lantaran sasaranana ngadadak ngaleungit. Andi sakilat naker ngalelepkeun badana ngabarengan ngagilirna awak malik ngenca kira-kira 45 derajat. Baresret we. Sukatuhuna ditarik ka tukang. Ogoh we. Ari breh teh. Gigirna Ki Jalal anu molongpong kosong tay aling-aling anu ngahalangan sarta kaayaan posisi badana keur doyong ka hareup. Teu antaparah deui hiuk diakuk we. Leungeun buntung Andi ngahanca karena iga burungna. Nu tumerapna ka Ki Jalal kontan manehna ngoceak. Teu beda we tinu ditotog ku halu beusi kaleong. Gabru we manehna namru bari gegerungan. Salahna sorangan. Cacakan lamun tadi keur waktu pasaranog manehna teu ngebrehkeun bubuden picurigaeun mah. Andi teh moal gampang-gampang jol bisa ngepeskeun panarajang kalawan babari naker. Tapi geus kitu we meureun dasar Ki Jalal kudu ngarandapan apes diri. Beungan manehna sorangan teu bisa ngawasa emosina. Panonna make mureleng. Oge leungeunna make ngaragamang kana perah bedogna. Nu pikeun Andi mah sakitu oge geus cukup kudu waspada sarta hati-hati. Andi teh sanyana mah teu nyorangan, tapi duaan jeung Adria. Harita Adria mah nyimpang heula kanu bala lantaran hayang kiih. Lain deui manehna ngarasa kagetna sarta reuasna. Barang ngadenge nu ngoceak sarta ngadenge sora nu ngagadebut. Kawas-kawas aya nang kaasak ragrag. Ku kituna gentak manehna luncat ke tengah jalan. Ari breh teh. Manehna mireungeuh nu keur ngajoprak bari gegerungan. Padahal Andi teh harita teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Ai, kunaon baraya? Hehehe. Bet kawas budak atuh gugulingan di kebon awi. Adria bari ngahehe. Nanyana es tuning sangeunahna naker, teu beda we teu nu puas. Sanajan bener manehna teh tacan nyaho pasualanana. Tapi mana ngajurah roh oge. Bari disanghareupan ku Andi anu keur ngabedega. Tangtu eta jelema teh geus nyieun peta kurang ajar ka Andi. Kumahakeun cenah teh yang Andi. Lucu ngadon ngaringkuk we kawas pesing atawa begu nu keur neangan cacing. Adria seurina bari tungkup kaloyong we manehna nyampeurkeun ka deukeut Ki Jalal. Keur mah ngarasa nyeri katurug-turug hayo deui make digeugeuikeun. Sarupa anu ngahinakeun naker. Atuh Ki Jalal teh nafsuna jadi ngagugudug. Ongkoh dari sanyana mah henteu parna-parna teuing manehanana teh. Ngan ieu mah awahing ku kacida reuasna. Ku ajaman tadi rek narok hulu, tapi akhir-akhir kalah ka iga burung manehna ditotog ku hulu beusi. Anu matak barang mireungeuh suku nu ngadeuketan teh teu antaparah deui. Bedogna nu masih keneh dicecekel teh. Ieu we disabetkeun kana babajekna Adria. Pusing teh bet aya keneh hojana geuning. Adria bari ngagentak luncat ka gigir. Bis we, manehna kudu ngarandapan tanpa daksa saumur-umur. Alah, ucap-ucapan teh sia ha? Mana garihal teuing. Hayang modal. Ka dieu urang tarok teh hulu sia teh. Ki Jalal bari ngagurinjal hudang. Nafsuna kagila-gila. Bari terus emeh dengkreng kawas nu heueuh sugih kawani. Pokona mah inget kana buruhan ti Jang Husen. Nu antukna manehna jadi nekad. Takabur teuing beu. Nah sia teh malakal maot kitu. Anu purah nyebut nyawa. Nah tuh sia teh tadi kalah nyungkur ha. Kaditu deh ka kebon sampe. Atawa kaditu tuh
Kak pipir lisung rek neangan cacing mah lain adon susungruk di kebon awi. Adria ucap-ucapanana teu kurang-kurang matak peureusna atuh puguh we tumerapna kaki Jalal teh lain deui matak lungleng katura lengan. Awak ngagidir pinuh ku nafsu beungeut beureum euceuy teu beda we ditamaga daun jeuri panas karasana lir disebit sarta ngungeng katorekan. Nu antukna teu anta parah deui sabrut we manehna narajang ngaheumbatkeun bedog pondokna bari dibarengan ku gorowokna handaruan. Kadieu sacodet urang tek rek lah untuk sia teh ulah cenah pacah trek. Naon teh bedog si cepot kadieu ku aing mah moal burung teuing gayem deuleu. Adria bari ngagentak jingkrak bok leungeun katuhna ngababuk pigeulang cekuk leungeun kencana mepeg cukang irungna Ki Jalal. Celik we bedogna murag cari jeung Ki Jalal rek ragrag kontan manehna ngagero bari letahna kutap ketap lantaran aya nu asin-asin kana bibirna. Si horeng getih tina liang irung campur jeung umel. Aya karasana baraya. Adria mah panas lawan. Gelo sia. Ki Jalal teu ngurus jika nyeri sabrut deui we. Manehna narajang ngasupkeun jurus timbanganten meunang guguru tina garanten. Tapi Adria oge teu cileureun. Ngagentak manehna ngawangun gerakan tapak jalak meunang guguru ti Andi. Dek beureup Ki Jalal digilekeun ka katuhu ku leungeun anu kencana. Sabrut. Beureup Adria nyebrut di handap. Jebrot nganca dada. Eagdag rek robah ka tukang bari dua leungeunna roroesan. Yeuh cedak deui. Leungeun kenca Adria ngababuk kana sirah. Disusul deui ku tuhurna anu ngabeset dada. Ditoron kitu mah. Ki Jalal teh teu loba dipamolah gebru we. Manehna ngagedembut ragragna nang karak bengkang. Sarta ari gebut ari kusak we teu usik malik deui. Geuning teu pira pangawasanna. Sanes kumaha cenah tadi teh ngawitanana jeung Andi. Adria ngahehe. Saterusna manehna malik ka Andi nanyakeun kumaha mimitina. Eta waktos papaliwat tadi teh Pak. Ari nongong ari hiuk we ngadek ngabongohan. Andi mere penjelasan. Alah. Teuyan tunya. Urang mana cenah Jang Andi? Ini asana teh ni cucungah naker. Ah, luka apa ya? Da tepang oge me ayeuna. Alah. Ya laras kurang ajar atuh. Adria bari ngaret ka Ki Jalal. Terus kumanehna disampeurkeun maksudna mah hayang leuwih sidik kana rupana. Ayo kapatutna deuleu keur dolonge siga we teh. Adria nyarita deui sanggeus manehna nelek-nelek kana rupana Ki Jalal. Satika oge manehna teu nyangka yen Ki Jalal teh teu usik-usik soteh lain kapaehan. Tapi ngahaja we api-api teu eling supaya teu terus dihanca kudu jadi lawana. Matak barang Adria geus nonggong rek nyampeurkeun deui ka Andi. Sakilat naker Ki Jalal meta ngagunakeun sukuna dipake ngael suku Adria anu harita keur halengkah. Atuh ampun deui solonton gedebut we. Adria nangkuban. Geus kitu mah korejat Ki Jalal hudang ngajaregjeg nangtung. Aduh. Ngabongohan sia teh kurang ajar. Adria ngagentak hudang. Ari ngarampa kana tarang ngadadak aya nu ngajendul sagede nog hayam. Kawasna wae neungar batu. Siapa pinter, siapa unggul baraya. Ki Jalal ngahehe. Pilituna mah panas. Lain pinter, kata adol deuleu. Curang deuleu nu kitu teh. Adria bakating ku kacida nafsuna. Teu tatapasin deui sabrut we. Manehna narajang ngasupkeun jurus landak nobros gunung warahan ti Andi keneh. Nah, atuh sia teh cileureun coret.
Ki Jalal bari ngahe teh rikat manehna gilek nyerong. Gerawal we. Dengan Adria nu keur nyebuk teh ditewak. Nu maksudna mah rek terus dicentok. Tapi Adria leuwih ti heula geus bisa ngajudi kana maksudna nu jadi lawan. Matak barang sasaran ngaleungit nu ngajadikeun tonjokanna poos. Ngagentak leungeunna ditarik deui. Kilap nyerong ka katuhu bari ngangsorodkeun su katuhuna ka hareup. Keduk si ku katuhuna geus hasil ngabadugkeun kana careham kenca nu jadi lawan. Cerelat Adria dinagerakan panggalmui. Sakilat geus crok we ditukangeunna Ki Jalal. Sarta teu anta parah deui hiu. Leungeun katuhuna dihembatkeun anu saterusna gejret kana punuk musuh. Solonton gebut we Ki Jalal nangkuban berolo manehna ngudakeun eusi kadutna. Jaba punduk mah karasana asa potong. Hayo garabu di deui atuh nyuk. Adria bari nyampeurkeun anu keur bebalongkengan. Ki Jalal ripuh-ripuh oge maksakeun hudang. Jadi jeug nangtungna masih keneh gagaleongan. Red manehna ka Adria anu bangun rek kahanca deui. Ayo samanyet masih keneh penasaran. Adria morongos teu beda we ti nu rek neribuleun. Diteruskeun ge geus taya untupan. Kugituna Ki Jalal teh terus we unur-unuran bari pupuringisan. Sarta lila-lila mah ngagentak manehna bari kanan. Borang bang we lumpat. Teu sirikna notog-notogeun maneh. Geus teu ngurus di kanyeri, geus teu ngurus di kawirang. Oge geus teu inget kana buruhan anu dijanjikeun ku Jang Husen. Pokona mah manehna kudu gancang nyalametkeun diri. Lantaran manehna ngarasa yen wewesena teu mahi. Dipaksakeun oge ulah-ulah manehna bakal kalungitan sirahna. Si kasebelahan teh tayoh tingkah patutna. Adria bari red ka Andi. Sarengeh manehna seuri. Andi ngan ukur males ku nyerengeh. Red ka Ki Jalal geus jauh naker. Ukur katembong bujurna we ampul-ampulan. Teu beda we tinu diberi bagong ngamuk. Ngarasa giris ku lelewana Adria anu memang rupana oge geus matak pikasieun anu borangan. Geus kitu mah teu loba polah deui terus we Andi jeung Adria arinit deui nuluykeun lumakuna. Harita teh manehna rek ka pasir cadas gantung. Ngaja jalanna teh henteu norobos tapi nguriling kaleles. Hitung-hitung berjalan-jalan. Ngan nyaeta hayo make dipanggihkeun jeung Ki Jalal. Nu pikeun Andi atawa Adria oge ieu teh geus mata kaget lantaran teu katepi ku ati, teu kahontal ku akal. Naon nu jadi sabab musababna? Nu matak eta jelema teh ujug-ujugna rajang we ngabongohan. Padahal papanggih oge kakar harita pisan. Kanca dangu sadayana tina perkara babadamian jeung Madtasim katut kemed sarta bopeng tea. Ku Andi teh tacan bisa dilaksanakeun. Lantaran manehanana kaburu kaganggu ku urusan nu aya patula patalina jeung Nyi Euis. Bakuna mah manehna teh hayang bisa nepungan heula jang dana supaya ulah kateterusan ngabaeudanana. Lantaran nepi ka ayeuna teh manehna tetep we siga nu neundeun hate teu genah. Boh dina rindatna atawa kiceupna. Ngebrehkeun ka ceuceub anu pohara. Ngan nyaeta ari dibawa nyarita teh tacan aya kasempetan. Nu dimaksud teh hayang rineh paduduaan. Jeung Nyi Eusna ayeuna mah langka pisan papanggih. Taksiran wae dicaram kujang dana supaya ulah kaluar timah. Moal ari dicaram ku Pak Haji atawa ku Bu Haji mah. Lantaran mun dititenan sikepna ka Andi
masih keneh tetep we taya robahna. Ku kitu teh mah sanajan jang dana oge moal daekeun ngadoni. Da piraku nyeuis teh bakal cicingeun pasti bakal dicaritakeun nu sabenerna ka Pak Haji atawa ka Bu Haji. Ku kituna Andi teh jadi asa teu puguh laku. Mineng manehna ngadatangan Mang Amir atawa Adria. Nyaeta susuganan we bisa tepung jeung Nyi Euis. Tapi luput tara katembong ngulam pereng kaluar. Malah tara kadenge sora-sorana acan. Kawasna bae ngajejempe maneh numpi di kamarna. Tara kaluar ayeuna mah bi Nyi Euis teh. Andi dina hiji poe nanyakeun ka Biirah. Harita teh keur paduduaan we di dapur. Nyeta atuh teh katinggal kaluar nya Andi. Harianeun we jang dana mah. Biirah nu memang geus nyahoeun kana naon-naon nu geus kajadian ditamakan balong teh. Lantaran ku Andi geus didongengkeun. Mohon bi Kang Abdi mah jadi bingung we ayeuna teh. Margi da jang dana teh sapertos nu teras we na teuli. Namun da aya saena jang Andi. Geuning cepusen teh taraya ka dieu deui ayeuna mah. Nya sumuhun ku kitu teh mah bi. Nya eta lah sing sarua bingung Kang Abdi mah. Irah. Ngadadak kadenge Pak Haji sobana ngageroan ka Biirah. Kah. Biirah ngagentak nu rojol ti dapur, ngarasa reuas oge. Buguh sasaatna keur ngupat. Hari bieu si gaya. Jang Andi Irah. Pak Haji sobana nanyakeun. Sumohon aya juragan Haji. Biirah reuaseun beuki pohara. Adadak hatena ratung tutunggulan. Acing sina ka dieu. Mangga. Biirah asup deui ka dapur. Teulah kurunyung Andi nyampeurkeun ka Pak Haji. Nyolongkrong ka hareupeunana bari teu nyarita sakemek. Ku kituna mah sarua we jeung Biirah pada ngandung kareuwas anu pohara. Sok sieun caritaanana kadengeun. Kabeneran Wendy. Bapak teh puguh tadi nama rek nitah nyusulan. Eta anter Ki Adria ka Cikembulan. Dititah muguhkeun bako ka Ki Tohir. Ayeuna Pak? Nya. Kedagoan we di dieu. Heujeung we atuh ka dapur deui bisa hayang ngopi mah. Dupi Pak Iyana tos dipasihan terang gitu. Oh nyang geus. Manehna ayeuna teh keur ka imahna heula. Atuh bade dibujang we ku abdi ka bumina. Da moal ngopi heula. Cek apa? Puguh we. Ngagugu kana kahayang mah. Ieu teh memang hiji kasempetan nu kacidahadena bikeun bisa papanggih jeung Nyi Euis. Rok aya harita teh Andi nempo ka jang dana anu ngagentak norojol ti jero. Tembong budina mah dibaketut haseum taya siruaneun daun. Nya atukeun we atuh. Ieu mah lumayan we Andi. Pak Haji sobana bari ngasongkeun duit satalen. Kang Abdi. Andi bari nampanan. Nya keur Andi. Da Ki Adria mah geus dibere tadi. Aduh, atur nuhun atuh Pak. Ulah ngampleng teuing atuh Andi ari ka dieu teh. Aya dahareun meureun disodorkeun. Mah nya wayahna we. Pak Haji bari neuteup. Ebreh geterna sora pinuh ku nada kanyaah. Sumohon mangga Pak. Andi nembalanana bari tungkul. Lain sarab ku Pak Haji. Tapi nyingkahan sorot panona jang dana. Anu hurung ngandung kaceuceum. Ini juga tuh buru-buru we ka itu. Ka Ki Ardia. Oge. Ulah
Leweda di jalanannya. Geus rengse mah. Gancang we balik. Geus kitu mah leos we Andi teh indit rek ka imahna Adria. Saeutik oge kumanehna teu katiten. Waktu tadi meh bareng jeung norojolna Jangdana kaluar. Tina sela-sela panto imah aya nu keur nogel we ngintip nempokeun ka manehanana. Nu tayalian teh Nyi Euis. Sarta barang kumanehna kanyahoan yen Andi rek ka imahna Adria. Ngagentak Nyi Euis kaluar make jalan tukang. Saterusna ngabalicet ngajugjug ka imahna Adria. Sangkan Jangdana mah adina teh keur jongjon we ngadedempes di kamarna. Barang jol teh Andi ka imahna Adria atuh lain deui kagetna barang mireungeuh Nyi Euis geus campegoe di dapur. Teu talangke gancang kumanehna disampeurkeun bari ngagero lirih pinuh ka sono. Euis pokna rada ngageter. Kang Nyi Euis bari teu asa-asa deui gabrug we manehna ngarangkul. Lah geuning aya di dieu nong. Nya terang we engkang bade ka dieu. Nyi Euis bari marbaikeun cipanona. Tong nangis atuh nong. Bilih aya nu ningalikeun isin. Atuh da sedih Kang. Wayahna we nong. Da sami Kang Andi oge moal bina. Teu sangka geuning nyangka. Naon teh Eulis? Nya cipurang. Teu sangka bakal mayunan jurang tresna. Nu sakieu kawin sareng gurawesna. Sanggam Kang Andi ge. Wayahna nong. Sing sabar. Kang na atuh. Bet sapertos nu cicingeun bae geuning. Harna kedah kumaha atuh nong. Nya matak naon atuh terus terang we ka Abah. Duh. Teu werat waktos-waktos ieu mah Is. Duka engke mah kapayun. Wis mah bade wakca balah ka we kamu. Ulah waka tulis. Sabar we lanan. Sing percantan ka Kang Andi. Moal Is. Dugi kana waktosna ge tangtos. Kang Andi teh moal cicingeun. Sing percantan we ka Kang Andi. Sanes teu sono teh Kang Andi teh Is. Margi ayeuna pisan kerah miyos sareng Pak Iya. Andi bari ngareret kaluar. Memang Adria keur ngajanteng we luareun dapur. Keur ngadagoan Andi. Bari sakalian ngajaga bisi aya nu rek nyusulan ka Nyi Euis. Pokona mah ngarasa hariwang we ku Jangdana. Mohon atuh Kang. Milu jang angkat. Nyi Euis bari merosotkeun leungeunna. Kitu we atamanya Is. Sing percantan we ka Kang Andi. Andi rek ini teh semu bareurat naker. Ngarasa tibelat kanu keur nyeueung ngawaskeun. Cacakan lamun teuras ka Pak Haji Sobana mah. Manehna teh kana moal inditnya nya. Lantaran rarasaan teh keukeuh we asa aya nu ngabeungbeuratan. Suku maneh hese naker dilengkahkeunana. Kaharti mun dina sajeroning leumpangna teh Andi estuning taya pisan kaberagan. Saja jalan ngan tungkul ngaruk. Ari lembutan mah jauh tinggalin di tukang. Atuh Adria nya kitu keneh kabawakeun. Oge jempling ngajejempe maneh. Ngan panon we nu teu reureuh ngareretan ka Andi nu keur leumpang di gigireunana. Nah atuh ari keur jongjon laleumpang bari teu kecat. Nya geus rada jauh we ti lembur teh. Horong heap teh ti hareupeun aya nu ngurunyung. Megna kana hate Andi lain deui karasana. Eta we jajantungna oge mani asa ragrag bawaning kureuwas. Lantaran nu datang teh tayalian ti Nyi Tarsiah. Lempangna rurusuhan. Kawas nu keur manggih kasieun atawa keur aya nu diudag. Pitar Andi gagero bari daragdeg we manehna oge muru.
Kani nyitar sia oge gentak lumpat ti babaranting. Hari napi hari gabruk gue ngarontok. Dengan dua anak tesirikna muntal melit kana punuk Andi bari ti papareket. Kani, duh, Kani, Kang. Rep, panona nyitar sia beureum bareng jeung eureuna sora nu les-lesan anu ampir teu kadenge. Kolosod, badana ngarumpuyuk, rangkulanana udar lalaunan. Itar? Duh, kunaon itar teh? Andi lain deui reuasna, bari ngagentak nyangkeh cangkeng nyitar sia. Mun teu kaburu mah pinasti we badana bakal namru. Itar? Itar? Nah kunaon atuh itar teh? Duh, Gusti. Andi teu karasa deui, cipanonna terus merebei. Mireung kaayaan nyitar sia anu terus ngalempreh dina sangkehanana. Paya, Pak. Kumaha atuh ieu teh? Andi saterusna ngumahakeun ka Adria. Jangan ri. Adria teu wudu ngarasa gempeur oge. Eukeur mah teu nyaho atawa utuna deui. Geus puguh ngarasa kagetna mah mireungeuh adegan nu teu disangka ti tadina. Malah dina hatena mah make ngagarentes. Masalah. Kabogohna deui we meureun ieu teh. Kawasna mah geus dila teu diteang-teang. Kayak urang golerkeun bae atulanan di sisi jangan di. Adria nyarita deui bari karawak we milu nyangkeh nyetar sia. Geus kitu mah geyang we dibawa ka sisi heg digolerkeun diangelan ku lahunan Andi. Teu lila kulisik. Nya nyetar sia beuntak red ka Andi nu keur ngalahun sirah manehanana. Berebei we. Cipanona nyurungkuy. Beuki lila beuki juuh nu antukna mah sagruk we. Manehna ngaguk-guk. Beungeutna disusupkeun kana lahunan. Sedeng dua leungeun ti papareket kana cangkeng Andi. Itar? Kunaon atuh itar teh? Aya naon itar? Andi saruana deui bari ramisak. Kang Andi. Nasib itar teh dugi hakieuna geuning Kang Andi. Nyitar sia bari jongjon ngaguk-guk kana lahunan Andi. Nah kumaha gitu? Nah itar teh dibenuan ku tuang Rama. Bari hate mah lain deui ngarasa kagetna jeung bingungna. Pantesna nyitar sia teh kabur ti imahna. Ngahaja nyusul-nyusul ka manehanana lantaran nanduk kana kahayang bapana pikeun direremokeun ka si Jakalara. Sanes Kang Andi. Ampun Kang Andi. Kedah kumaha atuh itar teh? Sumohon, kunaon? Cobi atuh nyarios cing laras. Andi beuki ngarasa bingung. Heg nyitar sia teh dihudangkeun cenah diuk. Kang Andi. Itar teh. Dugi kakieuna Kang Andi. Ku abah teh saja dipaksa. Dipaharapkeun ka si Jakalara teu kenging henteu. Kedah daek ngalaena nafsu hewana. Itar ayeuna mah. Duh, Kang Andi. Tos diruksak. Tos digadabah. Nyitar sia bari mengpeukan panona ku dua leungeunna. Sedengkeun si panona terus merebeh teu eureun-eureun. Kumaha itar? Dikumahakeun itar teh ku si Jaka. Andi nanyana sewot. Bari panon teu sirikna bijil kabeh. Sedeng napasna ngadadak ngahegak kawas nu tas nanjak. Morejat awakna bakating ku ngarasa reuwas. Leuwih-leuwih ti ngadenge jelegurna sora gelap keur tengah poe ereng-erengan. Duh, Kang Andi. Kapaksa itar teh teu tiasa baha. Jaran.
tas teu tiasa wala kaya. Tapi ayeuna duh kani. Itar teh ari tos jantan runtah mah. Ku sajaga teh disepak. Teu benten teh anjing buduk di jarian. Duh kani, kedah kumaha tuh Itar. Lindungkan diri, nyangsangkeun badan sakujur. Upami teh emut ka Kang Andi mah Itar teh tos luas ihlat bebilasan. Itar siah bari gabruk ge rontok ka Andi. Sirahna disusupkeun kana dadana. Cipanona anu terus-terusan ngabaseuhan bajuna Andi. Karasana haneut tembus kana kulit. Kumaha Itar? Itar teh dugi ka kitu. Duh. Deudeuh teuing Itar. Pangakuan Itar sia harita mangrupa teunggelan batin anu kacida hebatna pikeun Andi mah. Nu tumrapna ka Andi teu wudu ngaleket teuingna nu nimbulkeun leuleusna tulang-tulang sandi. Nu antukna Andi oge jadi murubutkeun Cipanon. Bari nangkep ka Itar sia maniti papareket. Sajongjongan mah duanana ting salegruk paungku-ungku. Disaksian ku Adria nu gawena ngan olohok bengong. Lantaran manehna mah saeutik oge teu ngarti meus-meus acan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.